Ih, dis, tembok. Dia influencer umurnya siga arurang, tapi hirupnya beunghar ya. Outfitnya ge branded kabeh, urang mah hoodie ge diskonan deh. Tapi hirup di medsosna can ngaku bener dis. Ah Mai, mana mah mikirna kalau teuing zaman ayeuna mah kudu update. Update dia, udah nanti kamu udah mah tuh. Ih Ria, sok kalang wae. Tapi ya benar oke, kamu nanti Ya DM. Coba we buka, sugona rezeki. Dih, cigana ieu mah beneran sih ya. Jih, orang tuh aku teu jelas gitu mah pasti lo penipu. Ti Rio, ulah sok sirik, ari tuani mah ulah sok pipilueun. Kurang cobaan we sekali-kali mah. Tapi eta bener tuh, urang mesin sih. Mun sieun mah katinggalan zaman atuh Mai. Ah, maneh mah kitu. langsung terkenal mah kagoda orang ya. Nah, Dit langsung terkenal gitu mah bohong tuh sih. Urang ada nih marah nih kan ngomong influencer income-nya. Ada sia, hati-hati urang pernah katipu. Beda tuh ieu mah, imah aku lagi jelas. Bawa lagi urang ngomong kitu. Wis, pinjem duit kas atuh. Iya, ulah make duit kas ah. Saeutik we jikeun muter modal, ke mun urang cair dibalikeun jeung ke kurang bakal diberes sakelas. Ulun sieun asli. Kalem we, anu urang rame-rame ieu. Urang asa teu ngeunaheun euy. Kalau mau atuh. Tah, kadang deh orang bakal jajan loba. Din, gini cenah kabar. Sabar atuh, kan cek mana ge 2 poe. Tapi hate urang asa teu geunaheun euy. Tuh, kan orang geus ngomong. Aku leungit. Bener maneh. Duh, duit kas kelas kumaha? Hah, urang katipu. Orang geus ngingetan ti awal, tapi udah ngadengekeun. Urang salah, urang yang tereh terkenal. Urang ge salah kabawa nafsu. Eta duit sakelas lain duit sorangan. Tah, ayeuna mah ieu jadikeun pelajaran penting jeung arurang ka hareupna supaya teu katipu deui. Kalau gampang percaya, janji instan mah. Nah, bener cek mana Dit? Dunia digital emang loba jebakan geus kieu. Medsos teu salawasna jujur. Hayang jadi influencer, anu instan. Mikir heula sampai memutuskan. Awas katipu.
Hah? Orang ada itu. Bener cek mana sih? Dunia digital emang ngebagi pakai bos dia. Medsos tuh sama lesnya video. Tuh kan orangnya ngomong. Aku udah langit. Benar itu nya. Orang asal kegenangan hati. Tuh kan orangnya. Orang nggak ngomong. Ini cek orang.